Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ruya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Hadis diriwayatkeun ku sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala nyarioskeun arbaatun min dulmatil qalbi, aya opat rupa tina ciri-ciri poekna hate. Aya opat rupa anu matak nimbulkeun poekna hate, lemengna hate. Mana? Batnun su'anun, nomor kahiji nyaeta beuteung anu terlalu wareg. Wareg teuing dahar matak nimbulkeun teh kana hate anu poek. Matak saur Kanjeng Rasul dahar teh sacukupna, tuang teh sacekapna, ulah dahar keur lapar. Ulah dahar keur lapar, ulah sare keur tunduh cenah kitu. Nya maksudna kumaha? Ulah dahar keur lapar, kemarin nu lapar mah kumaha daharna? Habak lapar gitu. Matak ulah dahar sapeuteuh keur nemen keur lapar biasa mah gitu. Matak Rasul masihan tutorial tuang kumaha carana nyalak sangu, nyalak tuang teh ku 3 jari nyalakna. Sok Kanjeng Rasul. Di mana-mana ngaleut, ulah kadang-kadang haus ditenggak-tenggak sonya tuh gitu. Canak cai na gelas teh dikanangulkeun, disedot caina dirgot. Terus 3 sedotan, sunat Rasulnya sedot, heula, sedot, heula, sedot, heula. Tah 3 kali sedot sunah. Ngaleut model kitu. Tuangnya kitu dicanakan 3 jari, dikunyah heula. Ulah langsung amblem-amblem we kana lapar. Dikunyah heula nepikeun ka bubuk, nepi ka hancur. Kapat cek medis kayak gitu. Sangu teh kedah dikunyah heula keur mengurangi kadar gulana. Nya, mengurangi kadar gula dikunyah heula ulah sampai nepikeun ka belum amblem bae. Gitu. Tata krama tuang Kanjeng Rasul, kul mayalika. Lamun urang jungaryu sedang batur, tuang ngabarak, kul mayalika. Tuang hareupeun urang wae. Urang mah ulah godot tangan teh katunya. Dah hayang itu kali kan. Sampai Rasul mah kul mayalika, tuang wae hareupeun urang wae. Ayana di urang teh sayur jeung sayur bae. Ayana jeung daging jeung daging bae dinya gitu. Kecuali salib pengertian jeung wargi-wargina, salib pasian. Kan ulah salib ulah godor nepikeun halangan batur. Kitu nya. Ulah sering halangan batur. Aya anekdot lucu geuning. Urang Sunda ulin ka Jawa, kalau bahasa Jawa beda jeung bahasa urang. Nya. Ai disuguhan teh sayur jeung sambal. Mangga Mas, monggo Mas. Iki sambele, iki jangan. Gitu. Ai sayur teh paling Jawa jangan. Nya. Iki sambele ya iki jangan. Ada ulah teh kita ulah jangan teh teu didahar tah. Sayurna mah sambal deui. Ya. Tapi kan jadi beuteung. Da cek itu udah jangan cenah. Padahal jangan teh sayur. Iku kudu apa teh urangnya. Kudu apa teh gitu. Aya geus bere dahar disuguhan ngaleut. Cek kopi. Pas di pasihan gitu. Cek urang Sunda eta mah cek urang Sunda. Amis teu? Ayo jawab amis teu hanyir. Diambeun. Enggak amis, digulan deui sasendok. Amis teu? Diambeun. Enggak amis, digulan deui sasendok. Gara-gara eta teu. Nah, ngarti-ngartinya. Gara-gara teu-ngarti. Padahal kopi mah sakumaha digulang ge tetep kopi mah pahitnya, pahit. Tapi manisnya udah pindah ke kamu. Nomor kedua anu matak poek hate teh nyaeta wasohbatu dolimin, babarengan jeung jalma dolim.
hirup babaturan ruang liung gaul akrab jeung jalma dolim ngabawakeun hate urang poek pasti we mawa poek sabab babaturan goreng mah mawa goreng ka urang ge walaupun urang teu ngilu goreng nya nah kita talim karioseun kapan babaturan jalma goreng walaupun urang teu goreng bakal kabawa goreng. Kalimat ulama sangat indah. Bergaul dengan ulama laksana di tangan memegang bunga. Walaupun tidak memegang bunga, harum baunya tercium juga. Jeung ulama mah gaul walaupun urang teu bisa ge ilmu kababawa. Nya, sok nu ngiri ka kiai rek pangaosan budak santri ngahidmah ka kiai. Ngadamping kapan dibawa ka jero, diuk lagi di sila lagi di jero, cair lagi da muk nu gede. Nya. Gaul jeung kiai jeung ulama kabawa sengit. Tapi kalau bergaul dengan pencuri, laksana di tangan memegang besi. Walaupun tidak terkena api, urangnya kalau besi. Walaupun terkena seureuh nama tungtungna panas karasa kurang urang. Jadi gaul jeung jalma nu teu bener mah bakal kabawa teu bener. Gaul jeung tukang maling hayam datang eueuh katuduh urang teh. Da boga gaul jeung tukang maling hayam. Itu matak babarengan teh kade jeung jalma anu bener babaturan jeung jalma anu bener anu do jalma doli mah bisa tikna ngagibah urang kabawa ngagibah batur ngomongkeun batur kabawa ngomongkeun batur kitu ngabohong ngiruan teh jangan bohong da gara-gara gaul jeung nubatang kitu dua eta nomor katilu nu batak poek hate teh wanisianu dunubil madiyah poho kana dosa-dosa nu geus kaliwat. Dosa kaliwat dipohokeun bareng-bareng tobatan. Geus lah yang lalu mah biarlah berlalu lain gitu. Nya. Justru dosa-dosa nu pigawe ka tukang teh dijadikeun euteung, dijadikeun pelajaran, dijadikeun ibroh supaya urang ulah sampai terjerumus deui kana dosa-dosa model kitu. Nya. Tobatan laras-laras kalawan taubat nasuha. Tobat nulasan kumaha nasuha teh hiji hate sedih nah langsa geus migale dosa model kitu. Dua janji moal arek balik deui. Tilu geus resot ti dosana eta. Nya kaopat istighfar ka Allah moal deui kitu janji. Eta taubatan nasuha. Lamun dosana hak adami hak sesama jalma geura-geura hakna balikeun deui ka jelema eta. Lamun tak kitu eta ngaran dosa taubat nasuha nya. Anu geus teh ulah sok bagus tah popohokeun wae ulah sampai kitu jieun hiji pelajaran, hiji ibroh, hiji euteung supaya urang ulah terjerumus deui kana samodel kitu. Tilu tah. Nomor kaopat nu matak poek hate teh watulul amal sareng panjang ngangen-ngangen panjang lamunan. Panjang lamunan anu urang teu digawe hayang beunghar misalnya kitu. Beung ngalamun nya. Ke lamun beunghar bakal anu boga nu hiji moal digoreng ek di keremkeun ka hayam engke hayam netes hayam teh hayam janten geus gede bikang bakal ngendog deui 11 entogna moal dipepeuskeun moal digoreng ek di keremkeun deui cara di anak kabeh bikang hayamna janten bikang kabehna ngendog deui selang sataun bakal loba hayam teh. Tuh eta hayam dijual kabeh dibelikan ke anak domba. Et domba boga dua anakna diparabkan boga gede aya dombana danten kabeh. Teh keudeuh alorokan kembar opat-opat kabeh. Eta nu anakna teh danten sadayana. Kaeureuneuh deui ngalahirkeun deui danten kabeh deui. Terus sataun geus loba domba jualkeun beulikeun kana sapi. Terus gitu pangangan-ngangan teh panjang angan-angan. Aya pikiran ulah kana sapi kana kuda we hiji mah. Meuli kuda. Wah, kuda naon kuda balap. Kuda ajeng-ajengan. Di kamar teh gawe ngalamun teh ajeng-ajengan kasur. Dina lamunan tulul amal panjang lamunan nya digawe tanpa doa sombong. Lamun doa tanpa gawe bohong ya, jadi kudu barengkeun antara ikhtiar jeung doa kudu selaras ya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi